Halaman sabaraha? Halaman 3 kantun satemake tutup. Haram pikeun awewena tatah. 1 2 3 4 5 genep 7 8 tiluhur aya acan. Nah, haram pikeun awewena nutupan kana beungeutna jeung make kaos tanganna kabeh haram keur ihromna. Saha anu ngalanggarna ti jalma nu keur ihromna kana ieu laranganna dosa wajib kiparatna teu batal munggah hajina angin ku sabab jimana batal jeung wajib qodona qada pada haritana sarta hiji nu batalna wajib dituluy keunana sanajan wajib qodona tamatkeun anu pasidna. Tos can kalogatnya eta teh. Gua mati luar mana? Gua halaman 3. Daya Gua kelas 1 sih. tibalik jika nama eta teh. 2 terus angka 5. Kali ieu. Halaman 3 di ujung jika nanti balik nyimpen kertas kewang omegan. Aya. Kalau itu kita nyampe 100 aya. Kayak nyampe pakai sari. Aya. Dulu 102 100 dulu. Bagus. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari nyarioskeun paharaman ihram secara umum oge ditambihan paharaman ihram anu dikhususkeun keur pamegat. Ayeuna salajengna paharaman ihram anu dikhususkeun pikeun istri. Jadi keur istri mah aya tambahna sajaba nu kamari disebatan teu kenging ngangge seseungitan jeung nu sejena wa alaiha ae wa yahrumu alal mar'ati walau amatan satru wajhiha. Istri lamun teu maker ihram atawa gampang nama keur umroh haram nutupan kana beungeutna kana raraina kana pameunteuna.
bisi ari keur di Mekah mangarasa panas, ari panas masuk betaheun ditutupan teh rarai teh di urang ge sok make tergos ning naon ari keur napian masker keur ihram teu kenging haram hukumna nutupan beungeut nu haram teh nutupan beungeut teh teu kasar nya nu mana ari beungeut teh atawa wajah atawa pameunteut saur ti payun dicarioskeun nu ngaran beungeut teh wajah teh batasanana ti luhur samet jadina buuk anu biasa sanes samet jadina buuk wungkul tapi jadina buuk anu biasa. Naon sababna? Sabab aya buuk anu jadina teh teu biasa, teu galib jeung batur. Teu galib teh kumaha? Bisa luhur teuing jadina buuk teh ti dieu mimitina sulah disebutna di urang mah atawa naon tarang herang. Aya oge anu jadina teh di beulah handap di dieu ieu geus ampir kana halis. Jadi lamun ditiung teh buuk teh kaciri ngadingding di dieu. Anu diangge batasan beungeut, batasan rarai teh tempat jadina buuk anu biasa. Berarti lamun di urang mah jadina buuk nu biasa teh anggap we ieu mah biasanya. Dah henteu luhur teuing, henteu handap teuing ceuk secara galib. Berarti batasan teh ti dieu ieu. Tah ti dieu. Luhurna samet jadina buuk anu biasa. Atuh sanajan sirahna botak teu jadi deui buukna teh atawa jadi ngan ditukang buukna teh mimiti jadina teh anger batasan beungeut mah tina tempat jadina buuk anu biasa henteu berarti ti tukang ka dieu beungeut henteu kitu maksudna.